Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun berdua kelas tilu kumaha kabarna daramang sadayana mugia salawasna barudak sadayana aya dina nangtengan Allah Subhanahu wa taala. Tah barudak sadayana kamari urang sadayana teh tos ngalaksanakeun PTS nya. Tah ayeuna urang diajar pangajaran katilu nyaeta ngeunaan usum-usuman. Nya usum-usuman. Tah, sata acan di kawitan urang ngadoa sasarangan ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma birahmatika ya arhamar rahimin. Tah nya enak ngeunaan usum-usuman. Tabu usi hoyong ayeuna kan dina pangajaran katilu dugikeun ka saterasna upami misalkeun di piwarang aya amanah ti ibu, tah ibu kahoyong teh dikerjakeun sadayana nya teh kenging hilap. Jadi saupamina misalkan Bu Usi hilap yeuh, misalkeun hilap ngemutan mana ieu amanahna, tah barudak sadayana harus naon namina teh kedah hideng ngemutan ka Bu Usi nya. Margina naon ke nilaina kumaha atuh nya. Tah hoyong mah sakali-kali urang luring nya, luring tapi na engke panginten dijadwalkeun kumaha saena engke waktosna nya. Tah gitu. Nah, SD Al-Ijah unggul, cerdas, berakhlak. BDR belajar dari rumah tetap ceria dan semangat. Nah, ayeuna teh pangajaran nyaeta ngeunaan usum-usuman. Tah nya. Tah di urang mah ngaran usum-usuman teh aya dua. Nyaeta usum naon wae. Kahiji usum halodo. Usum halodo teh naon sih? Bahasa Indonesia nama usum kemarau, musim kemarau. Dan musim hujan. Jeung usum hujan. Ya. Dina saban taun bagilir. Bagilir teh bergilir nya. Usum hujan sok disebutna teh usum ngijih. Jadi usum ngijih. Pami usum ngijih mah nyaeta hujan teh teras-terasan we ngecerak gitu nya. Terus-terusan, misalkan besok hujan, sekarang hujan, pageto hujan, misalkan nya, tah terus we hujan. Ari usum halodo sok disebutna teh usum katiga. Usum katiganya usum halodo. Halodo teh nyaeta musim kemarau. Ya, Putri ya. Usum hujan biasana sok dina bulan akhir-akhir tahun biasana mah. Teras disambung we ku usum halodo nyaeta akhir-akhir tahun teh nyaeta misalkan sasi November Desember ta Januari we Januari teh nyaeta di naon teh beralih ka musim halodo. Hidup tantu ngalaman kumaha karasana ari usum halodo jeung usum hujan teh. Nah nya naon namina teh usum halodo jeung usum hujan. Tapami usum halodo mah biasana teh naon teh hawana teh naon kering nya, panas halodo teh. Urang kedah leuwih ati-ati pami usum halodo nya, sabab sok aya kahuruan. Pabina usum halodo mah nya kosok aya kahuruan geuningan sabab naon geuningan angin teh sok tarik geuningannya. Tah gitu. Teras teh urang teh kedah ngirit cai pami usum halodo mah ya. Kalau musim kemarau kita harus mengirit air. Biasanya kalau misalkan kan di perumahan-perumahan biasanya sih nggak banyak ya. Di perumahan-perumahan kan air itu suka beli ya, air minum terutamanya mah gitu ya. Nah tapi kalau ada beberapa perumahan yang nggak usah beli lah, airnya bagus gitu. Tah dina usum halodo mah nyaeta kedah ngirit cai nya, kedah ditekeng dihambur-hambur nya kanggo nyeuseuh, kanggo ngumbah piring teh. Kenging dihambur-hambur. Tah
kucai nyeusehan oge misalkan bebersih naon namina teh eta teh kamar mandi kucai tilas nyeusehan oge sawi teh sawi awasnya dibanjurkeun we kitu kan ya gitu. Tah janten naon namina teh kedah usum halodo mah kedah ngirit cai. Tah dina datang musim hujan, dina datang usum hujan atanapi usum ngiji nya sarua wae urang kedah leuwih ati-ati oge nya sami sareng usum halodo urang ge kedah leuwih ati-ati. Pami misalkan hujanna ngacerak wae sok bakal nimbulkeun naon cobi? Bakal nimbulkeun kabanjiran, banjir di mana-mana nya. Makana misalkan ngabuang sampah teh kenging di mana wae nya. Naon namanya teh? Mibzal misalkan nya teh buang sampah di mana wae. Datanglah banjir teh mimindeng nama malah masa orang kene got mengpet misalkan atanapi got mengpet. Nah caina teh modal karena gotna teh seueur sampah misalkan nya. Terus kitu deui susukanana teh di walunganana teh seueur sampah kade bakal nimbulkeun kabanjiran. Janten micen sampah teh tekeng micen runtah teh tekeng di mana wae nya. Tah eta di urang mah aya usum halodo sareng usum hujan. Tah ieu aya oge nu namina usum mamareng sareng usum dangdarat. Ari mamareng teh naon sih? Peralihan dari usum halodo ke usum ngiji. Nah mamareng. Nah nya janten mamareng teh peralihan dari usum halodo ke usum ngiji. Biasana kan pami misalkan mau peralihan nih, mau peralihan dari usum halodo, usum panas sareng usum ngiji. Biasana mah sok misalkan nanti karawasna teh udara teh tiis nya tiis. Tas aya salah sawios naon namina teh sakali-kali mah hujan. Tak ayeuna oge ayeuna sok disebatna usum hujan atanapi usum halodo sok nya teu tiasa ditangtoskeun ku urang. Nah nya teu tiasa ditangtoskeun ku urang ayeuna mah duka usum halodo duka usum hujan. Kadang hujan kadang kan hujanna teh sakedik ayeuna oge nya janten ayeuna teh naon namanya teh usum panas disebat usum panas henteu da kadang hujan gitunya. Tah pami usum panas mah nyata kerasana teh naon teh hawana teh panas hawa dunia teh gitunya. Kumargi naon kumargi pangeusina teh naon entos entos geget gitunya entos padat gegek teh tos padat pisan gitunya. Tah usum dangdarat nyaeta peralihan dari usum ngiji ke usum halodo. Nya peralihan dari usum ngiji ke usum halodo. Tah kitu biasa nama pamitos usum ngiji usum naon namina teh usum hujan biasa nama sok naon ayeuna teh sapertos ayeuna panasna teh neng tereng pisannya panas pisan biasa nama hawana teh panas gitu nya gitu pamitos usum halodo mah. Tah iya caina saat pami usum halodo mah. Tah teras teh taneuh oge bakalan naon namanya teh gararing. Ya sawah oge bakal gararing teu aya cai nya soalna sawah mah kan kedah kacaian. Nah eta nya gitu. Tah ieu dina usum ngiji atana usum ngiji atana usum hujan. Tah kedah hati-hati bilih nimbulkeun tadi naon sarbusi teh bilih nimbulkeun banjir. Tah eta nya janten usum teh aya 2 usum halodo sareng usum hujan. Nah eta nya usum halodo nah biasana nimbulkeun panas hawana teh nya sareng tadi naon naon taneuh teh naon raretak nya taneuh teh. Tah kitu. Tah ieu aya ngagalantangkeun kalimah. Tah dina kaca anu 28
Galantangkeun kalimah ngeunaan usum hujan. Hujan meuni ngagebret kawas anu dicicikeun ti langit. Ngagebret teh naon coba? Ngagebret teh nyaeta tarik hujanna teh. Siga anu dicicikeun, siga anu ditamplokeun ti langit nya tarik pisan hujanana teh gitunya seueur misalkan naon eta gitunya seueur pisan. Tah nu duana hujan gede di barung dordar sora gelap mata katorekan. Nah hujan gede mah biasana teh di barung teh diiringi oleh suara dordar ini ya petir nya mata katorekan. Petir kadang terdengarnya oleh telinga tuh kadang enggak ini gitu ya, enggak kuat. Nah dina keur hujan poyan teh naon? Hujan alitnya kayak hujan miripis gitu. Hujan poyan mah angger sok aya cahaya panon poe. Tadina hujan poyan mah kan sok aya naon teh lembayung, sok aya naon namina teh katumbiri. Nya sok aya katumbiri nyata. Katumbiri teh naon? Eta naon namina teh? Anu naon? Rainbow teh geuningannya rainbow. Gitu aya nu koneng aya nu mek ku hiji miniu aya magic ku hiji miniu warna merah kuning orange jingga ada pelangi ya. Katumbiri sok aya pelangi. Tah lamun keur hujan miripis barudak sok nyiwit ceuli saeutik. Miripis teh hujanna teh saalit nya miripis. Sok nyiwit ceuli saeutik leres kitu pami sok hujan miripis barudak sok nyiwit ceuli saeutik. Naon nyiwit sanes itu teh nyiwit teh nya sanes nyiwit ceuli, sanes diciwit ceulina sanes nyiwit ya gitu. Nyata ieu mah sok naon namina teh pami miripis mah teras we eta kitunya bade ngalaksanakeun kagiatan oge gitu da miripis hujanna. Waktu keur hujan angin tatangkalan aya nu ngadadak rungkad. Dari hujan angin mah biasana mah kan tatangkalan teh sok aya anu ya hujan yang besar, hujan angin, tumbuhan tuh suka ada yang tumbang ya. Nah ini. Nah eta nya barudak sadayana barudak kelas 3 ngeunaan usum-usuman pangajaran katilu. Nah, paham sadayana? Nah, eta nya engke ku barudak sadayana ngajawab pananya di kena kaca 28. Ya, ngajawab pananya di kaca 28. Nah, hapunten anu kasuhun. Ya, hatur nuhun eta pangajaran nu katilu ya. Pokona saur busi pami aya amanah sayogianya dikempelkeun ka ibunya. Teu kayang diengke-engke ya. Nah, hatur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. SD Malaijah, unggul, cerdas, berakhlak. BDR, belajar dari rumah, selalu sehat dan semangat.